haturakeun tepang sono di rombongan seni Sunda nyanggakeun kawilujengan. Ampun urang Lingga Jaya. Haturan wilujeng tepang kasadaya nu lalinggi kanggo pangarsa Bapak Hajat Ibu Hajat kasadaya nu lalinggi Geus melengkung dewa tepang sono kasanggakeun manawi haturan kanggo Bapak Hajat kali Ibu Hajat wilujeng tepang aya Pak Hajat hatur punten dina lagu tepang sono pada nepangan Bapak Hajat Ibu Hajat wilujeng tepang aya pangarsa Bapak Ibu Hajat kapayunana sakedapan hoyong tepang nu kadua kali sareng Bapak Hajat Ibu Hajat cobi disuai-suai kanggo Bapak Hajat Ibu Hajat Bapak Hajat Ibu Hajat wilujeng tepang san nuju kana kitab Bapak Ibu Hajat koronang ti Majalaya satoras di kahumakeun satoras di kahumakeun ampun pangarsa Bapak Bubu aya abdi sadaya kanggo Bapak Hajat ka Ibu Hajat Pak Hajat tos kina juga makeun manawi kanggo anu kadua kalina aya Pak Hajat sareng Ibu Hajat diantos Borondong ti Majalaya Abah Hajat Ibu Hajat dikagumakeun Ari apa besan manawi aya sareng Ibu besan masih aya rombongan aya teu aya abdi sadaya Pak Hajat manawi masih aya santos kirang kanggo apa besan Ibu besan sambil ngantosan apa besan sareng Ibu besan manawi bade nepangan panganten sakali teu acan majeng cu diantos mangga duanana diantos tepang sono kasanggakeun kanggo panganten cobi majeng kapayun Bu Hajat haturapun Kulit disuai-suai kanggo panganten anu bagus panganten sakali cobi majeng mangga haturan kanggo panganten iya tepang sono panganten anu wios di mana wakilan oge kanggo panganten sakali wilujeng tepang padu di tepangan wae cu mangga majeng iya haturpunten kanggo panganten sakali cobi majeng kapayunan panganten anu bageus kapayunan sakedapan sambil ngantosan panganten ari apa besan Ibu besan manawi teu aya kitu teu aya hatur punten kanggo panganten cobi majeng kapayunan eta teh suai kapayunan sakedapan panganten cobi majeng datang ka muntir kitu mangga urang sasarengan kanggo panganten sajakeun tegur kadinya seni Sunda keturunan warisan kaluhun urang panganten mangga panganten sakali diantos panganten mangga mana we disuai-suai kanggo panganten kata panggaun candana dicanda kaparapatan patepang deui ayeuna panganten batin alangsa seseplaka anu mana hatur punten kanggo panganten anu bageus aya panganten anu geulis kaul jaipong panganten cobi majeng aya panganten mangga mangga haturan kanggo panganten cik kepesono kasanggakeun kanggo panganten panganten anu bageus kapayunan sakedapan aya panganten mangga panganten hatur nuhun panganten
Manawi nepangan pada nepangan Tepang kawan. panganten atosnya. Tepang sono kasanggakeun atur punten kanggo bapakku miwah ibuku aya bapakku. Bapakku ibuku kapayunan sakedapan. Bapakku ibuku coba baca. Bapakku ibuku kapayunan sakedapan. Aduh mana kanggo bapakku ibuku kapayunan sakedapan. Disuai-suai kanggo bapakku miwah ibuku anu Ngalet ngalet ahli waris. bapakku ibuku Bapak besan, ibu besan. coba baca. Bapakku ibuku kapayunan sakedapan. Sakanan sareng bapak kasih pelayanan. Bapak kasih pelayanan cobi majeng. Haturpunten kanggo bapak kasih pelayanan kali ibu anu bageng. Bapak kasih pelayanan leuweung ari kapan abdi bapak kapan abdi ngadusuan ari bapak ulis aya naon mah bapak ulis jadi longokan Pak Ulis ari kapan abdi Pak Ulis ibuku gara balua manawi haturan ibuku anu bageng. Ari Pak Ulis aya Pak Ulis haturpunten kanggo Bapak Ulis disuai-suai aya Pak Ulis haturpunten kanggo Bapak Ulis miwah ibu cobi majeng aya manawi Pak Ulis cobi majeng Bapak Ulis ari kapayunan Bapak Ulis Bapak Ulis aya Bapak Ulis paling mana kapayunan sakedapan aya Pak Ulis haturpunten kanggo Bapak Ulis disuai-suai aya Pak Ulis Aturan. cobi majeng Bapak Ulis anu bageng cobi majeng kapayunan haturpunten kanggo Bapak Ulis anu bageur Pak Ulis sahayeun Pak Ulis kapayunan sakedapan ari palurah sareng ibu aya Ayah palurah miwah ibu nyanggakeun kawilujengan palurah miwah ibu anu bageng cobi majeng kapayunan palurah haturpunten hatur nuhun Bapak ari ibu aya manawi kanggo ibu lurah kapayunan sakedapan ibu lurah anu bageur cobi majeng kapayunan disuai-suai lari gilma Bapak Johir daun cantigi kanggo Bapak Johir sareng Aturan.